Pelaksanaan ngagungkeun ka Kangjeng Rasul Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menonton, jangan lupa ya subscribe dan klik loncengnya juga, dan like, komen, dan share. Salam admin, Titi Aswaja Dakwah. Selamat menonton. Alhamdulillah, insyaallah kanggo pelaksanaan ngagungkeun ka Kangjeng Rasul Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dina dinten Minggu ieu mudah-mudahan barokah sadayana insyaallah PMR kanggo masyarakat biasa mungkin kanggo kiai mah di majlis insyaallah ieu mah ieu